ya Habib salam nginaheun asana masyaallah 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 mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat ceuna teh goblok sia mah sia artina nya henteu aing mah atuh si eta bae kitu percis atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing kumaha nah urang teh kos kitu gairah urang masyaallah karim ya. Lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir emang kula teu panas teu panas kiai mangani kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir ketika kula ziarah ka Anizom ka Ki Muhtar ngomong wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum nyalateun ka maok balik nyalaten kempes ban panganin cara penggereget-geregetana kanu ngagitar buaraget biasa kanu ngagitar nyana sampai kerja haram kan nyana mah kanu ngagitar teh buaraget biasa pas kempes bana di hareupeun kudu ngagitar onteng kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero nu bisa ngaganti ban ejek nu ngagitar teh ada apa baje ini kempes ban iya ada kunci ada enggak tahu bentar saya cariin kunci enggak ada ntar saya cariin ya cariin nyanon nyana nu ngabukakeun terus nyana nu ngagantikeun terus malah ban eta ge dikompak nya terus beres dah dibere duit embung enggak ngerasa udah enggak saya mah karena Allah aja katanya udah terus tak beneran enggak gitar wali meureun eta karena Allah aja katanya enggak mau pulangnya kemana ke Kosambi ya iya tahu nya lagi nyahuan geus Ki Kosambi ngahuleng cek nya teh aing anu nganugu aing digergetan teh orang ngabantuan aing jieu teu batek ge urang mah aya lebah-lebahna naon ge ya lebah-lebahna mentang antepkeun bae itu mah terus ngabantuan man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilok pun ka urang Gusti Allah artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya manfaatna iya ku Mekah teh buang kawarah jasa ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim disidraj ku Gusti Allah walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah nungtut masyaallah nyana teu nyahoan min haitsu la ya'lamun diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi matin kabangkawarahan kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah di sana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika dibere wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulit teh beureum. Kadieu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cek urang lembur bau kesang nyakcakan plak eta teh geus jaraho Sina Bakar Sina Umar Sina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah dah engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah eta kan berubah
perubahanana cahayaan wajahna ngomong Al-Quran makan baheula di Arab kos kitu. Tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkan ku malaikat Jibril eta ku para Mekah kumaha ngomongna Muhammad edan ngaco bahasana ge teu ka harti ku urang bahasana teu ka harti ku urang ngaku becekna Rasul Allah bahasana ge teu ka harti teu ka harti Quran mah tuh teu ka harti kumaha coba alif lam mim naon artina teu ka harti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin teu ka harti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun teu ka harti kan teu ka harti berat wahyu sok geura maca naon urang nu ka harti jeung nu ka harti al-waqi'atu tabarakal biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir teu ka harti ja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur teu ka harti atuh ya siapa teu ngaji teu ka harti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu ka harti sok geura mana nu ka harti sok udah misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ka harti di mana tante ka harti na teh ku usang barang geus dibaca tafsirna kakara ka harti ketika kakara datang ayat eta deung kumaha ka harti nah itu coba eta mah luhur teuing lah ieu bae teh nu handap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas amang ka harti jeung teu mun dibaca sia ka harti henteu kok sudah dibaca paranti ngariung tamah mah paranti ngariung teu ka harti ku urang atuh kalamullah teu ka harti ku mah nah manda ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi teu ka harti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah, saat orang Mekah padungsek dengan dunia. Pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder, nu di teanganana teh sesuap nasi. Nu di teanganana teh hanya seteguk air, nu di teanganana teh jang pakaian, nu di teanganana teh jang imah, nu di teanganana teh jang kendaraan, teanganana teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganana pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun lil ibadati rabbaniyah. Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia teu resep teh sama sekali nilai dunia teh Kangjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi teu hayangin Kangjeng Nabi kana dunia sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun akur henteu jeung urang tuh kan ulang ngajawab sia aya ku ari jelemana ge ieu Kangjeng Nabi hiji nomor kedua saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia saat batur teu nyahueun ka akhirat sakilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat saat batur teu pugu gawe teu pugu kegiatan sakadar ngangon onta ngangon sapi ngangon embe sakadar ruang riung obrol-obrol judi mabok
sakadar ruang riung manehana teh neangan tempat hiburan zinah dan lain sebagainya. Nah Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat, mustagilun ibadah Kangjeng hiji teka bitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia, nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat, nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh oh ke akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoan ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kangjeng Nabi ke Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah manya hirup di dunia tersepen dunia ku ari galoba nu ngomong gitu. Orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan atuh kumaha dahar kumaha pamajikan kumaha anak, berarti orang kayakinanna kana dunia jauh ka jadi wali. Deres nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Ya itu tetep baik orang matu pun kos kieu eta kiai neraka kos kitu eta mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Wari dagang deres keneh, wari ceramah henteu deres sih sebenarnya mah henteu eta mah henteu deres henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah muliaan kena tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran nih mah lain lalaga. Beneran moal nyileuk ka dia ku lagi moal. Ih, atuh ayat kula saged pake neangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung ge cemong-cemong ge. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Eta lamun urang ngojek haju aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Kangjeng Nabi tadi dianggap edan hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoan ke akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat tak Kangjeng Nabi ke Allah diedankeun urang Mekah. Teu namun Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mantakadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru, apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinlatin edang. Lamun nyana mikiran sajernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinlah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan, salah setik Muhammad edan. Kadeuleu beda beungeut Muhammad edan, kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan,
kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah mamad edan di edan-edan lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan di edan-edan Kangjeng Nabi teh urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah mah kamarah tolol tau kiai ngajina nyari takun haram segala iya itu ayo bae Kanjeng Nabi mah di edan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong urang geus rugrug mental urang berarti lain mental pejuang ye mental urang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana sendal leungit sakit emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang puguh nyana nu maling tolong teh nyana nu maling nanya deui sendal naon mang di dieu di teu di dieu sendal kulitnya kula ge asa neuleuh sareretan sakian teh waktu kula deuk ka dieu di dieu eueuh ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat ente jelema daek-daek amat maling masya Allah zaman akhir merenya itu pemalingan mental lah hebatnya semental nah kiai ge kudu boga mental kos gitu lamun ditolol-tolol sia tuh kajet digoblok-goblok sia tuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditariwa tolol teman kiai ieu tuh kaji eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditariwa teman kiai bodona deui teh mah ieu tuh kaji leg-leg ku sia pinter ieu tuh kaji teman kiai edan meurnya ieu tuh kaji engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 muni pergi motor 300 juta lo itu kunaon tadi lah segala tata saupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai kasal lagi di edan ji ulah marah Kangjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkaru inkarieu apakah memang henteu talapakur ku parmekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu aya eta sih nyieun gelas kumaha mikir tangarana tina naon ieu naon garang-garana asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya kueh papais hei pikiran coba ku sia jerona naon datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atau moal kapikir sebab teh lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang sebab ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah karena mah susat makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba ku sia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakada ge baso Malpinas beres yes. Geus sakitu tah geus beres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut baso edan Tasikmalaya baso edan
Cek urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieuna sih edan ieu. Eta ka harti aing mah ieu. Geus bol bawa baso edan. Artina meureunnanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan. Geus. Meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan. Jeuh. Ngagedean budak. Kamari mah kakara ke edan gua ge setan. Itu ku bae teu sadaek-daek bae. Teu sadaek-daek bae. Baheula mah emak teh ngomong, "Sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat. Jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae culak cilik bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih eta tahu bulat tugu keur walad bolin beres jasa nah iya akhir zaman di raya kami akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang mage manu bener lain mas ya lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mate urang ngadarengkeun masya Allah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat teh ain lain makulat barang dar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur makal ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya kuabeh hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur atuh kabegengan tafakur teh ya lamun urang mah umum sabab teu asup thariqah aya di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa hiji nu ditafakuran teh indahna alam indahna nomor kadua makhluk dan lain-lain sebagainya genep jadi eta urang ditafakur belah mana naon ditafakuran aya lebah engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur makin wauh ka Allah makin wauh ka Allah makin wauh man arafa nafsah arafa robah tafakuran aya nu mawa masalah eta geus maot jelemana kiai kula mah teu kaharti cenah naon man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran berarti pangeran urangnya wah ieu budak kudu diservis ieu budak diservis usia udah sok maca-maca kos kitu ngaji bae heula ngaji maca bukunya heeh ngaji bae ngaji ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge mawat kan bari geus jelemana pernah aya nu nanya kos kitu ngaji bae gege ka harti gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu talabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua aja mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamu nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti nya edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli kuari Amerika kadenge gagah jasa
Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Mata lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodoh kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran? Tapi kuari serba salah. Mana serba salah dah? Geus diplot ku nagara. Cekali politik mah geus moal bakal eleh, lamun lain aya kuda lumping asup mah. Ye atuh geus da partai ge, PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dat. Siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping. Kuda lumping mah kan beda nya ngadaran kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok, lain gelut tinju ceulina digegel. Beres. Karak eleh Ahok. Ikan berarti blon. Kuari kiai anu asup ka Golkar. Golkarna ngadukung Ahok. Gera modar sia kiai. Gera modar sia kiai menang bagian sia persentase. Je 99,9% menang sia. Kiai ngadukung PDI. Kiai bae mah ieu mah dunia kiai bae. Ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae bang. Je dikait-kaitkeun politik apa gitu mantap aing mah tabu. Sayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si eta kiai. Kiai baheulanan nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Eta sadar atuh. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan. Beliau mah jelema. Partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh, ai kiai anu asorga mah. Ieu mah henteu. Tak sadar. Dia mau ngomong pada orang nampaknya. Atuh geus sia di ditu pada urang deui. Ke di ditu pada urang deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Ulah gandeng. Geng ngomong di ditu ulah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoan. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh. Oh, kuku di kamarinya nu nyaho. Nyandung mah kitu tah. Gandeng. Si gadengan kudu kolot. Kudu kolot geus jauh. Geus jauh. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji bensin ieu dikahulukeun ieu. Dek dikahulukeun eta kolot dolol. Kaasupan kuntilanak meureun. Nah, iya, udah lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat ikan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing musika babawa. Ya Allah. Lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti mauninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi aya di partai eta, partai ngadukung ka kafir, abdi kaluar lillahi taala Gusti, kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, sia mah tolol. Eta si kiai geus kitu bae tah kiai. Ulah salametkeun diri urang. Caca diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri kadinya. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang negara, pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran, goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran. Di mana dalilna?
awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoeun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan je eta ahok teh teu nyahoeun Kangjeng Nabi teh ya Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoeun lantaran teu mikir kita kafir khusus nyana lantaran nyana anu keur neuk naik ye harita nu teh nyahoeun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mah urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuari nya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ieu kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya ceknya setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Day asup Islam mual Kate Stephen asup Islam mual penyanyi nusok dijinggerakan teh sakarang ngaranna atuh sia kau nyaho bae heran aing mah asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna tuh sia nyaho bae heran aing mah masuk Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam tanyakan kunaon nu mantap asup Islam berpikirnya ketika berpikir jernih fayalam bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nganggap Kangjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantap ngahinakeun ge di Denmark Kangjeng Nabi dihina, di Belanda Kangjeng Nabi dihina, di Jerman Kangjeng Nabi dihina, wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kangjeng Nabi. Urang anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad merontak, naik gairah urang, mun adu hareupan jeung aing, lamun teu aing nu eleh, sia nu eleh. Ngan nu jelas aing nu eleh pasti. Sebab sia mah gede aing leutik. Teu kitu tapi ku kayakinan henteu kitu aya istilah urang parahyangan jeuy atuh sanajan kumaha ge sireum ge ari ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu tah pribahasa sia masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kitu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese. Tuh. Urang ge sanajan kumaha ge, lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae. Boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro. Matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi, rada marah kula mah. Kula kurang bana greget. Aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah. Tapi incu Kangjeng Nabi henteu kos Kangjeng Nabi mabok teh zina teh panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cek nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari Kangjeng Rasul tapi orang teu bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ieu Kangjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendiri dah panas. Mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib.
marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun hayo sia tah rugi na kos kitu doang dah atawa di jero ngan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah. Nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang haju aya nu ngahina haju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sial dek naon sia nyaho asal aya nu dipake kacinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digertan nu panas bener kadeuleu ku kula mudah teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut beliwet beak liwet beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya aya ge panas maka dieu goblok sia jasa geura deukeut sia ka aing geura deukeut sia ka aing pantes atuh lamun di Baghdad lamun di Iran, lamun di Timur Tengah, presiden segede presiden Amerika ditimpah make sepatu sebagai penghinaan. Pantes. Jeung urang ge, lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi, goblok sia. Teu nyaho-nyahona nyaho urang wae lain. Geus ngagoblogan mah tolol sia. Pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha ieu? Je, guru urang dihina sia, tolol. Kaboga urang komo teh mah kaboga mah hayus nyawa taruhannya beuh ngebelaan itil nyawa ya Allah atuh maksudna kieu sakila ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama ye eta mah aing sia mah tibalik aya agama diantep asal eta tetapi tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, Masya Allah. Ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah. Indah. Naon sebabna? Sebabna rasa eta Nabi urang. Masya Allah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alinginaheun. Asana Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat sakeuna teh. Goblok sia mah. Sia artina nya henteu aing mah. Atuh si eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Kumaha? Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masya Allah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir. Emang kula teu panas, teu panas. Kiai mangani. Kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ka Anizom, ka Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, "Bisa hadir hayu tanggal sekian." Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Si Abdul Qadir. Kiai anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Cik kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil. Lah ngadoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Si Abdul Qadir. Panggil Bang, panggil. Wah, tuh rame. Eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan huluna eta kiai. Ku Ki Muhtar teh sia mah sia mah. Jekula teh Ki Muhtar kunaon kikituan. Atuh mah geus bae dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu meunang berarti nafsu. Teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nyana. Ngan teu kudu dikitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae. Ngadu dalil munazarah. Ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu.
Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae. Nah, ieu mah keur carita. Muhammadiyah gregeteun jasa. Kamaulidan, gregeteun ka rajaban, gregeteun ka marhaba. Jatuh ka hajeun nya namanya aja aing meresep. Ketika orang adanya Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tala'al teh nanya ka Haji Pendik Haji eta tala'al heung ngeunaheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil ceukna teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura ngeunaheun jasa jang ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina jitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atawa eta berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeuranggan wa kana sallallahu alaihi ka ayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siata mah isin tawadu datang ka imah dahar datang ka imah ngaberkat datang ka mana-mana menta Kangjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nya teh urang kaharti kan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajeun nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadirran fi dhall barakati ala mana huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku tolol mama dia goblok anu kos kitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jin ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir tukang nyingsieun anu nyata mere petunjuk kade mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa
nunggis ka Mekah mah kabayang Sofa Marwah mentak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan Sofa, boga anak kedua Marwah, jadi adik kakak ngaranna Sofa Marwah. Pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina, lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Beneran mah lain lalagaan ini mah di keresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan, budak horeng deuk ka Sofa ka Marwah mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh, jadi ngomong budak nyoki kiai, si ulah sok aju ka ditu. Udah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah. Sia endek ka Sofa ka Marwah mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tuh Sofa tuh Marwah. Toapan ku sia los. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka Sofa ka Marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, araya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta Sofa, Marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun penting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan, ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun ku aja. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy, ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongtong, ya Bani Anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Ieu ayat da ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik ge teu edan. Make saeutik ge ti mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sakali. Mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan. Nah eta teh maedakeun kana henteu sama sakali saeutik ya henteu tuh min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang ka kang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir dah kakarak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya urang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru wallahu